Wah, acting. Gitu aksi. Waduh. Keriting ya. Keriting sebel dah. Krisye. keriting sebel. Geus mulai. Mulai. Atuh mau bisi kumaha besok mah kudu. Sok atuh opening heula. Mau opening. Opening sama closing. Gila teh keriting saat. Kru. Iya. Kameramen. Nyawa kamera. Kameramen siapa teh nu nyawa kamera beda anjing. Nu nyawa kamera mah ugawe. Karena pembagian buuk tuh datang ya. Kurang gitu. Makna kebagiannya banyak saja jadi keriting. Lamun keriting lawan. Aya teh ada mun bobogohan yang anu keriting kumaha cik wan. Naon? Saya wang. Terus kalau mah teu nama ka bodor ya lah. Jo ieu wae. Pura-pura. Cantama itu. Nya. Lamun ada lempeng mah sayang gitu. Oh gitu. Mun keriting, Saya wang gitu. banyak sih tadi gitu geus atuh. Mun botak mah. Malah mungkin laki. Ieu kan tangan bapak-bapak. Bapak-bapak lucu. Asli tadi rungsing pas wae mah. Jadi orang mah geus di awal geus ngomong mah ngampura. Urang di dia yang namanya rek cari hungkul. Ulah tuh. Ulah cari bungkus. Ulah terus yang ngeunah teuing. Jadi aing nu kudu ngomong dulu ya. Ini bilingual Indonesia Sunda atau Sunda terus? Bahasa Sunda. Bebas, Mang. Bebasnya. Ya urang teh kudu hareueusnya kan ubah. Aduh. Anu budaya Sunda teh nya urang ngamule-mule. Kamu mulai Hina raga-raga. di nararaga. Aduh, ieu humor salung tung. Iya geuning ngeureuy calung mah naon ngaranna teh lamun naon sambutan Ya. make Gerakan batur. Gerakan Ya. tong make jadi urang nu mana make kata-kata, urang make gerakan. Gitu. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Semuanya. Ada pas arek ngomong teh dengan oh tas ieu teh ngomong ayeuna teh cicing deui. Cicing ngomong deui, sia ieu lah aing ngomongna gitu ya. Dahar cau dahar cau. Baheula kan ieu non urban. Ayo lagi masih mana? Masih ada Itu maksudnya Anjing baheula. sih nganggap seperti. Masih nganu hiji mah beda manajemen. Aing teh giluan. Urang mah maksudnya nu baheula jadi finalis gitu. Ya. Bener. Urang mah. Dan mungkin beberapa anak sekarang mau apa lah audisi pelawak itu. Api Tapi baheula. mau apalun aya nama. Moal nya. Padahal itu cikal bakal. Cikal bakal teh. Tina suci, tina. Oh nya Oh, bener. bener. Ah sih mau hayang we di cikal bakal. Lain. Beda TV Bodor gitu dia mau ngebodor gitu. Ngebodor. Kompetisi bodor di TV. Nah, Serius teu lah. Iyalah. Bodor teh kudu gaya nya. Ke kaos beuring ngarakeun ke meja atuh tuh. Mana atuh aya tah. Oh, janganlah Kang Gusman sama Kang Kamal Ocon tah. Siap. Di Meat ya. Ieu tuh size L tah L mah didinya ye. Meart. Heeh, tah ieu XL. Tah ieu ngeunah jeung Mang Wanda teh. Ieu mah bising utah mana mah. Ayo mana musim hujan saya teh gitu tah. Pokoknya hujan dia aja. Padahal nu bibas hulu nu penting mah soalnya jangan. Bener. Jangan iku abi diangge nya. Nuh, Kedah atuh kedah. Meat ini nuhun. Kenapa Kartu nuhun. yang mau beli produknya nih di bawah sini ya? Nya. sih. Mana masuk calutak nu. Lingna weng ke lingna. Linkna teu naon. Iya, Kan mainnya. link amun dihabuskeun link mah kudu nambahan topi euy. Ya sok atuh. Ya, topi jeung tas gitu. Heeh. Karunya nu keriting ceuk kabagea. Aing mah da ieu karunya Deui wae. jeung nu dikupluk itu. Tapi barusan waktu sebelum ini dimulai Mereka. gimana amangan omun arek tampil teh bahasa kasih Wanda. gitu. Nya masalah mang kakaosan mah jeung Mang Wanda teh ngeunahna eta. Baheula kan awal-awal stand up naon ngaranna teh lamun aya kan job teh rada sepi, lain rada meureun sepi. Jadi lamun jadi meunang teh lamun Oh, enak misalkan seramnya enak. Bareto. salah. Kalarasan aja sepi ya gitu. Kalarasan. Sok dibere ku Mang Wanda. Iya, Betul. aya gawean di dieu stand up yang limaan. Mang sampai orang mah nyieun grup No, MWM, no MN. Mang Wanda Manajemen. Eta bener. Itu da urang ge memang amun merek kabarudak ieu gitu nya. Kan itu mental mah 7. Siapa da anger, siapa anger. Gitu wae sih mah.
Hayang ngadenge cerita ieu, fun fact ya nya. Patrick. Di kantor orang biasanya lamun aya konser-konser besar, si tiketnya Jatah jang. benar. Lamun saeutik diundi. diundi. Bisa itu teh konser naon ya? Tiga diva. Tiga diva. Tiga diva. Apa saya tiga diva itu apa? Titi DJ. Terus Titi Sumairah. Titi DJ. Ruth Krisdayanti. Ruth Sahanaya. Ruth Sanaya. Menang tak itu kan hese pisan si tiket teh. Renu Hayang Renu diundi. Urang Hayang. nu menang. Jeung si Roni. Dijual. Dan goblok teh. Eta da menang deui hiji. Banyak nonton tiga diva sorangan. Teh goblok aja kumaha kamari konser tiga diva. Oh rame kalau tadi Ruth Sahanaya anjing waduh kamera. Makanya nonton 3 diva sorangan. Udah hiji Nyanyi nang kecil. Kudu jeung awewe atuh jeung sada jam itu can kawin ya. Berarti mau teh kan ucrak-acrak ka mana wae. Serak mana wae. Iya nuhun pisan ka Tampi. Nuhun ya. Iya motoran ngeunaheun cenah ieu Gus. bener. Jang naon ngeunaheun ieu mah. Teu kudu jang motoran wae. Kamana ge. Bener di Beremang ngena we. Jeung karunya tanya ku kiriting hayangna teh. Engke sia tuh gitu dia. Kalau Terus naonan itu ada kieu we. Mal aing zaman periode nganggur 2007. Ngatur nyebutan periode nganggur atuh euy. Meka bayang. Wah anu konsisten kan gua. Aya heeh. Aing geus usah periode sabaraha. Karena menyebutkeun Jadi urang ti apal wae si amalnya. Kuliah kene. Kan pikeun ka nganggur jeung masih nganggur kieu kene. Konsisten sih halus. Tapi kan sih pesantren. naon? Pengangguran santai tapi keren. Anjing. Mana yang bodor teu berkembang. Mana anu sepopoe batur baca apaleun geus ya. Terus kumaha? Iya non bala di lamun ngomongkeun bahasa keur urang nganggur sok nyeri hate. Jadi kudu aya periodena, periode tahun 2007 urang karek lulus SMA nganggur. Urang isuk pasti ngadangukeun urban di radio. Kokok pagi. Gitu. Oh pilihan ini lain. Nu bodor eueuh mah. Bener. Nation. Jadi sang hayang ieu. Itu telur gabus coba ya. Jeung nanu amit. Alhamdulillah ya namanya Cumila. Nya. Kemarin Pak Guru cenah menit cai-cai aja. Keur puasa meureun Pak Guru Gemul. Keur diet jadi guru begang. Mun diet guru Gemul jadi guru begang. Sakamana Gula diet gitu. Gemul mah jeung ancing. Kan orang kemarin episode kemarin ya. Kan orang pernah jadi bintang tamu di Ngobat Guru Gemul. Aing disangka Guru Gemul atuh. Mirip. Wadah urban mah dua mirip teh. Karena jeung Kang Dul wae, disangka Kang Dul Sumbang. Oh nya, Patok dari Tangerang. Kan Kang Dul Sumbang. Itu mah kopea ieu topi. Ya tapi sarua kan Kang Dul Sumbang mah sarua pakai topi kieu gitu nya. Jeung Sumbang pakai kacamata sarua kieu pas datang. Weh, udah sepi Kang Dul, sanes abdi. Dipengker. Halus ya. Halus itu. Jadi terima kasih nih buat teman-teman yang kesini, ngundang kami kesini karena bahasa Indonesia aja. Wanda mah nya lapar galak kenyang bego. So, paraban dulu ya. Guys, sebuah pakai gula-geda. Jadi gulanya naik, padahal gulanya naik. Ayeuna ieu Tuh, cek aing ge. ieu mah karoni mah. Laladaan eta ada pisan teh ya. kiripik sampel bodas. Coba kan eta sih. Iya mah. Nya sok mangan hon. Katawis pan mana anu kalap anu teh. Ieu orang radio ieu. Radio. Di mana Mang? Ayeuna. Di suara. Ayeuna mah di suara dulu di radio. Jadi Oh, i radio teh Iswara. Suara nya sekarang. anu aya anggota dewan teh. Lain, beda siapa yang ngomongin wae. Oh, Jadi banyak yang memang nya loba ngomong anggota dewan lain karena Iswara teh tinu Indonesia suara Indonesia lah gitu. Meureun eta ge. nah, sih teh yakin. Kumaha gawe di dinya tapi teh yakin. Arek meluruskan tapi teh yakin. Teu nyaho. Jadi si Hatrock jadi TRL ayeuna teh. Mengembangkan bisnis lah. Satu grup sama Satu grup. sama Hatrock FM. Jadi TRL The Rockin' Live enak. Si iRadio jadi Iswara enak. Karena menyikapi perkembangan eta teh digital teh. Oh. Gitu jadi Iswara. Oh, anu nyaho da di mana Iswara teh? Oh, Berarti tim mimiti di radio. nya. Dulu kan di Hatrock. Dia ada Hatrock. Oh, Hadrok lah. Dulu di Hatrock. nges langsung tiluan jam. Betul, Duaan. duaan ngisi Elmi. Oh. Nama acarana bisa ditanya dongeng urban, dongeng orang Bandung. Yang orang teh sarap. Karena sakantor yang si Panji. Yang tike oge.
Yang tiga jadi mun cik Panji syuting kena deh, urang nu ngaganti dua teh giliran. Si teh Ike oge, teh Ike Extravaganza. Syuting urang nu ngaganti gitu. Jadi awalnya kieu merenang men, Con. Tahun 2001 teh si Hard Rock teh neangan penyiar anu bisa menggrab pendengar-pendengar Bandung. Karena segmennya kan A+. Bari ngojek berarti. Can aya Grab Can eta aya mah. Grab tadi. Anjing goblok gitu lah. Bahasa rada keren gitu lah. Bener naon tuh. Nya gitu urang jeung si Wana atuh da teu percaya kabeh. Anjing gua anjing. Jika kudu di karate. Ngandar kirim mah kudu Heran di karate. mana teh geus kolot gitu wae wan teu dewasa gitu kan. Jadi luas. Jadi gitu awalnya teh urang mimiti siaran jam sabaraha tuh? Jam 2 subuh nepi ka jam 5. Oh nya, maturan nu ka pasar we berarti. Kebenaran pas itu bulan puasanya. Nah, Jadi sahur jadi request. maturan nu sahur lain ka pasar. Maturan nu sahur. Tapi oge nu ka pasar teu sahur. Tapi tergantung kan nafsu nafsu. Ke pasar. Ya kan orang ke pasar mun Teu sahur. sahurna leuwih jam 12, jam 1 sahurna teh. Ya, emang bener kunci puasa mah di nu sahur. Heeh. Jadi kudu mineng. Jam sahur, jam 6 sahur, jam 8 sahur. Jadi kuat puasa teh. Kudu minum. Setik we. Sing remen we sahur. Nya gitu. Kuat mah. Setik tapi minang. Mineng kuat puasa. Ai Mang Wanda sareng ieu panggihna di mana? Kan eta mah Kamu di baik eta mah keren atuh urang teh nya. Udak seket aing teh duana teh. Munyo Asli nih. skateboard. Skateboard. panggihna teh di skateboard. Iya, di skena mun aya menurutnya di balkot berarti teh. Oh, Jadi orang main skateboard, sih nggak bangsat. Siapa kamu tuh sok bener. Urang mah di pendopo, urang mah di pendopo. Pendos baru teh mah. Kan marag lah mun bahasa itu mah marag ka. Marah naon? Apa ya? Ngabring. Main bareng lah. Di mabar. nya main Oh, iya. skate di eta di mana? Jadi baru pendopo berkunjung ke balkot, Ah. balai kota gitu. Oh. Ayo tuh sok main skateboard di balai kota. Di balai kota balalik gitu. Di Pinu. Kepanggih ya. Terus si orang di PAP, aing di PAA. Nangkring di sinana didinya. Oh. Di sinana. Di DU. Panggil deui sekelas di Vkom. Karena sieum Di Vkom Unpad. sekelas. Asalnya mah beda kelas, teu rame sekelas ieu pindah ke kelas urang. Oh ya? Untuk orang kan iya Naon? didistribusikan. Anjing teu rame di kelas aing mah pindah berarti bisa. Kelas naon, Mbak? Maksudnya jurusan? Vkom. Oh, Vkom. Vkom. Fakultas Ilmu Komedi Olahraga dan Musik. Gitu. Saya ke Vkom. Vkom naon? Vkom Unpad. Asli. Vkom so good and so kind to Bener. me. Like all Kan main the upi sih teh. Tapi kan orang pernah jadi anak Vkom teh di film Nasi Kang Soleh. Oh. Mata kayak apa? Mas Vkom. Vkom hiji cekecah. Oh diajar heula ya. Angkatan ieu mah jeung si Soleh mah 87 sarua. Iya. Anjing kenyawan kolot. Si emang gawe heula setahun di Solo. Oh nya, gawe naon? Dagang surabi, Doto Suman. Ngasuh Gibran. Ya ampun. Eta teh tiba heula emang tunduhan jelema. Tunggu gitu ya. Tapi menurut keyakinan saya ya. Ya. Siapa pieu ngomongin? Kalau Itu berarti di Solo orang cepet gawe di Planet Surf lah. Oh. Planet Surf. baju eta teh kan. Ya baju surfing gitu. Ya jauh-jauh tuh yang di Solo. Pengalaman hirup. Mantap. Tebetah. Itu sebenarnya kieu. Tebetah. Orang gawe di Solo dia yang diproyeksi kan jadi supervisor di Bandung. Encan beres geus keluar. Kuliah jeung urang bareng Ya urang mah Anu di mana 88. teh? Di Vkom teh. Itu di Nu di Di Dogo Pojok baru sama extension Vkom Unpad. Oleh nu di Jatinangor. Jatinangor lain. lab, lamun ka Jatinangor teh mun laya lab. Kan extension orang mah extension. Oh. Hair. Perpanjangan. Oh, itu aja. Berarti. Gitu. Panggil jeung sih sakelas bos we. Tah bahasa atrok aya di Bandung sih teh nyanyikan heureuy bareng gitu, Ya. telepon, "Mi, aya lowongan atrok mah teh saat budak Sky teh." Oh nya aya lah. Heeh. Aya Panji teh geus didinya si Panji teh. Si Panji Panji pergi waktu. ya di Hard Rock FM Bandung. Panji Munding. Panji itu terbuat dari kulit dan daging, dan lamun dari tenaga mah panci. Gila. Eta geus saya tiba heula berarti eta. Tuh baru tuh. Tajeng si ieu bodor sia keur naon teh audisi ayeuna anjing jenderal di jelema. Lain anu saingan urang. Baru teh urang kan Cara di jalan. Emang urang lain jelema, urang ge jelema atuh teh. Belum sukses matan aing sia teh. Jadi urang dua teh jadi si Hard Rock teh
sok kirim demo duaan, aya baca berita, ada baca informasi, naon. Demona dikirim dina kasetkeun direkamna. Nah saingan urang bisa itu teh si Tria Cangcuter jeung si Uri Kuburan dulu vokalis Kuburan mimiti. Ya apa? Eta sakabaret tah SMA 5. SMA 5. Urang nu kapilih yang lebih sukses. Si Uri kuliah di Inggris, dia jadi vokalis Cangcuter. Ya gitu. Abi di Bandung kan. Tapi mah kieu we. Jong-jong langsam lah, langsam. Penting mah langsam. Ya. Gara jam nilem. Hirup mah gitu, cowok lah langsam. Tapi jangan tertentu teh dengan ada we gitu. Langsam. Langsam. Itu kan hard rock mah ya pisannya nu karena teh metropolitan pisan. Gitu. Eta. Tapi kan image Mamang Duaan mah Sunda Nah, pisan. kan dulu Iya. teh si hard rock teh yang nge-grab pendengar Bandung, jadi kudu Bandung pisan. Cuman ternyata dia salah. Urangnya kasiksa. Kasiksa orang. Mau ngobrol siaran temen ngomongkeun angkot, temen ngomongkeun kaki lima. Gitu. Jadi mun dahar teh kudu kape anjing dari kape iraha atuh da bareto mah keur kuliah mah nya. Kage ieu gitu mun aya voucher ya. Jadi si wadama lamun dek harga kapet teh mau ngan senok. Nah, Mentaan ka batur. Jeung sedotan minum. Ya, jadi gitu, alhamdulillah. Nah, orang teh diterima dengan baik. Jadi si hard rock lagi alhamdulillah keangkat. Jadi nepi ka siaran jam 6 isuk-isuk. oh ternyata menangkeun Prime siaran. time. Dari jam pagi mulai ya. siaran jam 2 subuh. Di Jam Jam 2 subuhnya, di jam maturan 5. sahur, Ya. itu maturan ini gawe. Akhirnya terus ngegantikeun, akhirnya menang program dongeng urban ya. Ya. Dongeng Sabtu- orang Bandung. Minggu asal lama. Eta ge jam 12 nepi ka jam 2 Jam asal. 10 jam 12. Oh, jam 12. Bagi ka dia bagi berang. Gitu. Oh, Dongeng urban teh. Ya. Jadi awal Eta nu nyieunna saha sok? Eta nu nyieun Smash. saha? Benny Junior. Oh, nyanyiin urban teh Nu nyieun urban. apal mi apaleun. Oh. Parah anjing tak apal di junior ya. Ayeuna teh sahanya anu eta nu teh? Ah geus lah teu dijelaskeun lah. Da apal geus sampai di junior atuh. pokoknya nu nyieun smash. Smash. Nya, Saat nyieun smash teh nyieun urban. lain yang ada Sogun. Oh, Dua tak so good. ketika smash. Motor aing nepi ka ayeuna sih. Suzuki. Alhamdulillah. Itu kan lamun misalkan siaran di radio mah sok loba geuning make bahasa Sunda, meureun baheula mah teu meureun. Harus seperti itu. Waktu di hard rock mah enggak boleh waktu di hard Nggak rock boleh. mah kudu ya campur-campur di logat enggak apa-apa. Pas di radio memang dibebaskeun karena di radio Bandung kudu Sunda pisan, di radio Jawa kudu Jawa Jauh pisan. pisan. Oh gitu. Di radio Jogja gitu konsepnya gitu. Lokalnya Di radio Makassar kudu Makassar pisan gitu. Jam genep nepi ka jam 10. Jadi kudu proximity lah bahasa eta kedekatan. Proximity. Heeh. Nah, orang teh baheula mimitina nonton heula di API tah. Nya orang oge. Aing Apa era di Apalnya di api? api. era aing mah Nah, era mah era we atuh da ningali bahasa itu rekamanna anjing kieu pisan ka bodoh teh. ya kan beda zaman memang gitu. Heeh. Di API aing inget kan emang kalau keluar kenceng sih. Kamu orangnya sabar ya segala bareng. Arapal asli. Di TV nasional nyebut segala bareng. Kejadian orangnya. Kejadian bisa syuting meter tipis dan apa. Di stopan, apalagi stopan gitu. Lampu merahnya. Heeh. Nya, Monyet nya sholat gitulah di ada urangnya bahasa keur mimiti mah orang mah langsung aya hater. Ya. Karena orang kan langsung Persib teh apa Persiban di ditu teh. Oh. Nyamannya anu iya. ini buat tiket apa? Nonton Persib anjing langsung. Bareto mah nya alhamdulillah lah. Jadi awal lagi orang doaan si Wanda, papanggih jeung si Roni, Heeh. keur nge-MC anu Riff Goes to Campus teh. Oh panggihna teh keur MC. Keur nge-MC. Si Roni ti Jarum. Oh, gawe heula saacana. Ini ada pegawai Jarum. Pegawai Jarum. Jadi ceritanya teh si venue kahiji salah nyebut anjing si etanana. Si MC anu ti radio urangna Oh, gitu. diganti ku si Ku urang kedua Oh. anjing si Wanda. Oke. Gitu. Penyiar senior no secara teh nyokot job eta teh. Cuman di titik Kacalekot. pertama saya nyala salah nyebut band. Heeh. Riff kan kuduna eta malah Dewa. dewa terus ku si Jarum dieureunkeun. Bata keur jalan sabaraha kotanya sabaraha kampusnya. Ya, Oh, Yang turnya teh. keur tur. betul. Aya keur di backstage anu udah beureut bade papenak sang Rifandi. Rifandi saha? Teh vokalisna Andi Rif goblok. Hei. Salah eta vokalisna Andi Rif anjing lain Rifandi. Udah bener nya sari wakene nulisna. Rifandi. Diri. Tapi lain tekan dangun juga budak band anjing Rifandi. Iya bener. Rifandi. Vokalisna kan Rif. Andi Rif anjing lain Rifandi.
Jadi kesal. Balodor lah gitunya. Tapi kayeuna nya di radio teh. Masih Alhamdulillah. alhamdulillah Bisa berarti berapa tahun tuh mang berarti mah? kalau hitungan ti api, banyak api itu 2000 genap berarti Oh, pada orang mah 2000 hiji ya. kan 2000 genap segeus 2000 genap beres api, karek tiluan gitu. Iya, Lamun iya. duaan mah ti 2000 hiji. 2000 hiji berarti bertahun. 25 tahun. Alhamdulillah lah. Ya, Alhamdulillah. Karena 2002 genep. Oh Iya. benar. Oh benar. ya. Iyalah. Mang kolot, Mang. Aisyah. Lebih ke berpengalaman ya. Ya, lamun di dua mah mature ada aja. Milp lah. Beda. Oh, beda aja. Beda. Susunan badan. Siapa karo ketua ih apit-apit. Milap Ini lain. Wow. Gitu. Anu sabebas-bebasnya di dia ka anggerewan mana teh kudu ditahan gitu kan. Ya tahan, emang udah ngomong nah. Dia ngomong naon sih. Atepkeun. Ada. Ya, badan. Gitu. Bapak-bapak tapi itu naon ngarana pasienna juga udah leutik. Ini ada kalau tungkul awal. Tapi 25 eta yang tahun. menariknya merenya jadi kemarin beberapa bulan terakhir gitu nya jadi mun kita lagi siaran teh nya mun urang tiluan siaran teh ada beberapa nu request lain request lagu anjing. Request naon? Request pasea. Mang pasea tuh mang rame cenah. Nah, sia tuh kalau request pasea lain request lagu. Jadi di daguan tuh pas ya. Heeh. Padahal tapi merek tisunya. Paseo. Iya, berkembangnya anjing. Itu dewasa anjing gara itu. Mendingan udah lah. Waduh. Tapi nah Mang kan nggak ngiluan api, itu dilanjut jadi pelawak we tuluy. Da karena awalna ge urang teh bisa yang apa teh. Urang mah kan disugesti si Oni SOS. Karena urang pernah ngabodo dengan si Oni di acara inaugurasi Vicom. Jadi si Mul ngomong nih, aya budak anyar bisa jajanin MJ-tan pakai kacapi. Urang teh ngabodor di dinya teh. Si Oni asup Rame gor gitu gor. nyantu atuh sia. Geus saeutik biasa ayalah. Gitu ditita mang ayeuna pres yang anu siga bajai deui. Sok daftar. Ini orang tuh daftar. Batur manya pelawak teh bahasa itu tuh kan saingan teh. Saingan urang teh Anton Abok. Anton Abok, Popon. Popon Ya. Sasagon jeung si Dik-Dik udah Dik-Dik. Ya. Eta grup naon eta Abok, grup Abok. Abok. Terus Aya grup Roh, Roh, grup Calung Senior. Wedon, Terus aya Doradori. Beradori. Oh, iya. Doradori Aib Bancet jeung Gondo. Aib bancet. Nya. Aib Itu Bancet. klan sasatoan we kami. Aib Bancet. Pantes satu. Kan sesatuan. Ya alhamdulillah orang mah ya terus lah. Terus dari yang kan mereka mah lebih senior ya pengalaman di Sasagon kenaon Ya, jadi benar. ngamodor tradisi lah di kawinan. Ya. Urang tuh tapi cuman nepi 5 besar. Ya. Kesalahan orang naon? Nah, Terlalu mengandalkan tampang. Ah. anjing. Lain materi. Karase. Barang itu bakar asep. Aya grup AWW hijinya. Demi Mor kan. Demi Mor apa? Jeung opsi. Demi anu Mor. nari unggul budak UNJ. Ya. Anu jeung maneh teh Koreo. Kan jeung Waduh. Kabeh teh budakna kurban. Pensiun di opi kok. Sia geus sarua. Itu urang teh aya kana fotona di si Arabia foto Iya. foto Itu korek sebenarnya. flyer ketika si Urban promosi ieu tah. Ieu keur promosi api tah. Anjay. Iya, sebelah hiji. Gaya tuh geus aya sponsor aing, geus aya sponsor kali. Sponsor clothing. Bener anjir. Oh bener Geus loba. aya sponsor clothing, clothing lain sebagian geus ana reueuh ya. Oh, atuh eta. Naon wae Itu eta. clothes. Ya tuh clothes eueuh terus Grab mau in. Naon Grab mau in geus ada ieu teh. Bejer aya keneh, bejer aya keneh. Bang Eben jadi naronton ieu teh, barudak sabus. clothing naronton sabus ka taman mini pas syuting teh, pas eleh. Pas 5 besar eta. Jadi kesalahan orang hiji, teu bisa ngadatangkeun penonton. Da urang mah beak seberapa 7,5 ge nyawana. Bantuan si Roni teh make truk abri teh da datang kada Iya. itu. Ai bodak ieu mah kan barudak clothing jadi kan bus mah Oh. gitu. Aing inget kan salah satu non karena teh komentar ti Kang Ibing kan jurina Kang Ibing. Ini cenah kalian meskipun ngaku-ngaku dari Bandung tapi nafasnya nafas bajai Nya. gitu. Karena heureunya mirip-mirip gitu. Hari-hari tongkrongan. Wah, ngeri sama baru Tapi kan di mentoran oge ku almarhum Kang Ibing. ya urang ngabodo di Kang Ibing tanyakeun atau si Wana geus rebel. Sia mah ngabodo teh rame sa RW-eun sia. Kan Bener. sebelum pergi ke audisi teh kumpulkeun kabin abus final teh. Ditatar ku Kang Ibing teh. Oh. Almarhum. Jadi mana sok kumaha cenah teh. Tampil. Bil si Saruri tadi ditonton ku warga sekitar pas Urban atunya. Kumaha? Bunuh siri. Beban teh anjing enggak bunuh
ngabodor hareupeun ibing Iya. tah kealaman ku aing mah. Ngabodor hareupeun ibing ngabodor hareupeun Dicarekan ke alaman si Wana. dicarakan. Materi, Ieu materi. ngabodor teh sa RW kieu teh rame cenah. Se-RW. Urang teh kana teu apal ya. Nya, dilawan tuh Dijelaskan gitu, kurang teh dijelaskeun. Kang Ibing karena kita konsepnya verbal kita mah kan ulama anu jadi padang jadi naon berkarakter gitu Iya. sama verbal Verbal. gitu ya. Ente eueuh cerita ieu jadi naon Iya. gitu we ngobrol di luar. Sia anjing bejaan ku aing teh cenah. Nu lain teh geus diciwitan ku si Anton Abok. Cicing aja diomong Kang Ibing cicing apa. Apal urang teh apal gitu. Apal. Nah, karena kita bukan dari kultur anu ngabodor di daerah. Iya. Ente komunitas eta gitu. Iya. Urang mah bener-bener di luar bar eta teh gitu. Kang Wana mah ngalamannya ngabodor hareupeun ibing dicarekan ibing. Nya. Selain ngabodor hareupeun ibing ngabodor hareupeun komeng aing malah Malaman. di ngobat sia. Heeh, Oh ngobat. nya bener, Ngabodor ngobat. hareupeun komeng sok. Tak eta. Urang mah ngabodor hareupeun babeh bubudi. Bu. Asli ngegeter. Urang irwan namanya. Oh, bener. Anu cek Gusman teh di zaman mancing diskusi. Ya, Di bodor bener. teh anjing kudu dijelaskeun. Dibahas, anjing bodor teh dibahas. Tak kabawa ku si ieu mah nepi ka ayeuna mun aing bodor teh. Dibahas. Geus itu cukup di dinya gitu. Anggar ya nepana ka dieu. Da aing eta digebruskeun sama. Digebruskeun kumaha kita jadi one liner kan bahasa eta mah naon? Ya, one liner. Kita ngabodor aing. Cing kumaha kan. Aduh. Ji raja. Bareto itu. Bagi lagi atah, kamu lagi atah. One liner eta asup tapi old school. Rame anjing lain mandaner eta mah anjing. Subjektif parameter mah. Kayak istilah nu ini stand up mah humor darat. Humor darat. Disebut humor darat ini stand up mah. Jadi heureuy-heureuy anu teu bisa Di on air keun. Di on air keun. Nya disebutna teh humor darat. Humor darat. Atakna pacamalan lamun urang sancan ngabodor sok harum tah eta humor darat. Sancan di panggung teh hareureuy siga tadi hareureuy. Eta teh pacamalan. Oh, Di pacamalan. luhur we ke sok teu rame anjing di luhurna. Kan sancan manggung geus gerak di luhur sok tarak-tarak. Rame. Ieu pasti Bener. Sok. Tapi bener. seakan jadi naonnya di dan si humor tradisinya gitu gitu. Anjing ulah hareureun dia anjing sok rame di panggungna. Pacamalan. Jadi rek ngabarodor teh kan barotem. Bener. Rici atil teh. Atuh. Anjing. Jadi setelah beres apinya sekali-kalina Urban ditanggap sebagai grup lawak teh aya di Subang. Di Subang. Indosat. Launching Gerai Indosat. Hmm. Anjing panas diri. Dan itu tuh baru kejadian lagi kemarin ya, beberapa hari yang lalu MCBDG. di MCBDG launching buku si Urban teh ngabodor di luar. Oh, bener di luar. Nya eta kamari. Itu rame banget sarua. Rame aslina. Jadi kan jujur aing gering, si Wana gering. Karena stres euy. Stres anjir. Oh, nyiapkeun eta nya menghadapi Da, eta. mal si eta teh jadi aya mentor teh sancan urang naik di panggung teh di tengah bodor hareupeun eta. Dia. Jadi sebelum show teh, show sancan syuting, sarua kitu aya Rudi Sipit. Terus Screening heula nya. ya maksudnya jadi iya. titah non mana materi naon sok. Ya ini itu jelek tuh ganti-ganti di tadi gitu. Stres eta. Kayak produser di TPI. Ya, bener. Nah, ya Orang pernah dicaritakeun ku si McDenny. McDenny kan ngiluan api oge. Cair. Cair. Sebutna mah tak aing mah si Cair aya nama. Si Cair. McDenny kan pernah kita oge di screening tak ku kru TPI-na. Terus pas geus beres tampil cek si kuruna teh. Bawakan kalian kayak bubur tai. Anjing emang kayak gitu sih. Emang heuh. Emang enggak. Ngomongna teh kitu. Amun teu rame teh gendong kulkas. Gorowokan tiis kan gendong Tiis. tiis gendong kulkas tiis Tiis. lain kolot dengeul bae curhatnya teh gitu kolot tuh ngomongna Seminggu tah di Wiladatika di Cibubur di Cibubur. karantina jeung dai berarti mah budak dai kan teu marawe HP. dai ya non audisi dai. Dakwah PPI nya. Heeh, sasi haririnya Hariri jeung Hariri atau orang keluarga. nya Orang Jawa warga. Nya tapi teu meunang mau HP teu meunang naon ka urang make HP. Oh. Nelponan. Urang kan bebas. Bebas urang mah bener. saking bebasna iya sih Naon sia. kaulan gitu Naon. kamar karena briefing di tangan kemana nih si Almi gitu. di kamar awewe di kamar awewe kan pakai celana batiknya masuk naon sih anjing nangan aing ieu melentuk anjing goblok
anjing. Advent bangun anjing asal Herman ngantuk. Emang goblok. Aya anu ciriau keur dahar. Itu apa cerana? Anjing itu. Advent Anjing asal Herman ngantuk Advent bangun anjing. Goblok teh. Bareto eta mah carita. Bareto, ya Bareto udah ngomong. Motos hijrah eta mah be mah ieu. oh masya Allah Kabur kieu nya. Oh, Ada kieu. oh, Oh, salat. sareng galona. Anjing. Klasik pisan. Gitu tah men, con. Ngalakon hirup. tapi mana apal tuh sejarah radio Apal urang sejarah radio. kumaha Jadi eta teh baheula nu nyieun teh Tesla. Tesla gitu Kan listrik Tesla. Kita tuh kurang disebut Tesla. Kunaon? Selalu Tesla. oh Tesla Oh, gurung. Oh, Tesla. tukang servis eta teh Tesla ngaranna buat teh Adi lanjut eta teh jeung Tespes. Hurung, Tespen mah hurung kan. Aya dina deui tespek. Deg-degan eta mah. Deg-degan. Tesla gitu Tesla teh turunan ti produk Tesla. oh Ini si Tesla nu nyieun gitu sampai akhirnya jadi radio teh tinu perkembangan teorina si Tesla. tapi keur naon mimitina sok Naon? da can aya nu nga-request lagu anjing zaman sakitu mah Nyaho encan tapi kan bisa ngawawar. Ngawawar berarti mah leuwih kan wawar. Wawar. oh Abi teh boga PH. Tulung. Dihaturanan ka ibu-ibu kangge ngempel di posyandu, kangge ngabagikeun korong sarantang. Ibu-ibu segitunya. tahun sabaraha Eta tahun tadi sabaraha urang Sejarahnya ningali googling mang da urang di Google. Tenang. Nya gondrong teh nyawa sejarah mah. 1886 dari penemuan. Nganggur teh mah. Cicing keur ngomong sia keur Ya yang dijelaskeun. jelas. Goblok. Tuh Nikola Tesla menciptakan sistem radio nirkabel. Pertama tahun 1883. Tas si Marconi Nah, di- eta ieu. Marconi. Iya, Marconi. Kudu di OPI ya kan ngomongin radio sejarah. nyambung jeung radio si Marconi. Marconi. Tas eta nu mateunkeun radiona si Marconi. heeh tah urang ingetna Marconi Heeh. nu nyieun radio masuk aya di soal-soal baheula mun ulangan Siapa sejarah. penemu Nya, radio? Tuh, misalnya? penemu radio. Dipatenkeun hungkul ku si Marconi turunan mah teori ti si Tesla Tesla nirkabel. oh Penemu telepon. Graham Bell Nah, Graham Bell. Penemu Bell. penemu kimia. Padi. anjing Kenapa nih? Kenapa dia? Kimia ketemu. Ini aku temu. Geus goblok geus. Soalnya orang Bener. si Pak Guntur kan kemarin aya peserta manehna dosen kimia mang di ITB peserta stand up so suci diteleponnya gitu siapa penemu kimia kimia aku tahu. Tapi orang mau resepnya matematika pelajaran amun eta teh sin kos tangan. Sini ke kosan aku kangen. Sim kostan bahkan Mau awalnya itu Bareto. Siapa? Mau awalnya kakak kosan gimana tuh? Mana ki kosan ge? Tahu awewean. Kapan jabrik. nya can pernah aya awewe nya opi we beuki mah teh. Milih-milih aing ge. mending ngopi makaroni nya. Tapi nu urang tinggalinnya tak kitu tah penyiar radio teh loba tabungan Kadi teu kadieuna. Materi. lain karena teh singkatan-singkatan. Oh. Karena ada pola nanya, maksudnya yang paling gampang gitu itu mah. Kalau Nyen sorangan berarti. ya Iya. ada yang bikin sendiri. Spontan aya nu spontan. Siga naonnya anu AIWO teh kan. Anu pola AIWO teh mun misalkeun Purwakanti. lain AIWO mah aya Purwakanti mah kan kudu AA we. Amun II we, amun E hungkul. Talaman kieu ya. Tabungan ge maksud teh. Nya. Da emang jadi ieu ya. Jadi kalatih lah gitu. Tak kapake sebenarnya mah ku stand up teh. Jang naon karena teh jang Ice breaking. ice breaking. Betul, ice breaking. Soalnya bingung lah mun misalkan stand up ya corporate langsung asup kana materi sok teu beunang. Urang kadang-kadang sok make heureuy-heureuyan MC atau radio. Enggak apa-apa itu. Anu ieu mah cumi rebus nih dipake ku kabehan. Nya. Kumaha Naon tuh cumi Mas, rebus? Bang? Nu calon suami Rekening bagus. rekening bagus. Oh, singkat. Jeung Bapak cumi ini kalau misalnya diibaratkan makanan tuh cumi rebus. cumi rebus.
calon suami rekening bagus. Kalau Saya saya kawin ciri-ciri suami. kan? Ah, kalau saya cumi crispy. Naon tah? Calon suami krisis finansial. Finansial. benang tadi tanya kan. Benang lumayan. Soalnya kan materi. Materi ngajeos. Ulah. Eta we unggul benang teh anjing. Pernah urang kayak gitu. Dan pasti brengsek. pernahnya ngabodognya pernahnya Ngabom. di Disebutnya ngabomnya. Bener. lucu ge pernah itu dah. Di panggung, yang lucu dong stand up-nya. Ya, Kamal dikitukeun tah. Non tackling di sana, tackling. Heckling. Heckling. Tackling. kata mah mengbal anjing teknik. Tackling mah ditengkas tuh. Anjing mah nya teu bodor di tackling. So, ngomong pinball. Temodor di tackling. baik. Mana hafal tuh pemain Persib asal di Jawa Tengah. Haryono. Livin Kur Jawa. Can main anjing can anu harapaleun kursi Jawa can. Anyar langsung. Kenal. Sipin kur Jawa, ukur di itu. Dalam di Jawa Barat mah Kur Sunda. Rame anjing. Sautik gue tuh juga gitu lah. Nulung mata gancang. Nah, Pemain Persib zaman Barreto tapi nulung mata paling gancang. Budiman. Bandung Pangandaran 3 jam. bus ya deh. Bandung Pangandaran dulu. Bus gitu. AC deh. AC. Tergantung main wifi. Wifi. Mobile Budiman disebutnya tuh. Nah, Budiman itu singkatan. Naon? Buburu di Manon Jaya. Cenah eta gitu. Asli tahu. Oh, asli. Asli buburu di Manon Jaya kan orang Tarogong. Sia Tarogong Garut. Ada rumah. Boleh. Eta pernah dibawakeun ya pas stand up-nya. Nah. Karo Budiman. Ya benar, biar stand up night ya di Show Anglo gitu. Itu orang nontonnya di ieu mang di Metro. Oh iya di Metro ya. Oh, mana mah ke Metro. Pernah. Di ITB nya masih. Tanu, saya Google, anjing gue nonton gitu kan, ya kan aing kerja kan karena googling gitu. Ya kan Google, gitu, gue nonton nanti alay itu gini. Penonton bayaran kayak gini ya. Pernah gitu mang. Kan namun radio teh audionya Ya. jadi jelema teh ngadagukeun sorana anjing ganteng juga nanti. Cenah kan aya kitu oge nu ngadenge. Iya kan salah penyiar satu mah. keunggulan radio itu ada Theater of Mind ya. Apa teater apa itu Apa? diimajinasikan lah gitu. Nah, Aika orang lain ganteng kumaha jadi kan karena mau diomongkan orang sok rada naonnya. Jadi setelah ada sosmed orang banyak yang karena suka teh segede Mosidik cenah urang teh ternyata paling gitu. Karena hiji-hijina penyiar anu batur mah disebut ka penyiar teh aya announcer, broadcaster, ka aing mah mang. Nah, request kan we panggil DJ atau naonnya bener kan. Mang request lagu mang anjing ini enggak mangkeun gitu. Aslina. So parane nyebutan mang guys. Request lagu, iya request pas ya. Bener oke. Penyiar radio mana? Udah disebut emang di tukang pinang. Apaan mana ge pernah jadi penyiar di Raka. Pernah tapi tadi disebut emang. Kan tadi disebut emangnya. Ngaran mau teu naon itu nya, panggil DJ baru mah panggil DJ baru mah aya. Announcer. Iya, broadcaster kan Broadcaster. mang aing mah. Jadi itu konsepnya ngalegaan. Mang teh baru teh kan adina bapak, Iya. adina ibu anak teh ngalegaan jadi. Iya benar. Ya bener. Tukang dagang naon mana tuh wawuh ge kan. Mahal emang, mahal. Tuh Tahu wawuh karena mangkeun. Mangkeun bener. Ini karena Ming. Nah, sama di brokoli. Oh. Akek ming. Akek. Naon akek? Arak. Oh, arak cekek. Arak cekek. Akek. Inul sarajag Inul. Inul naon? Intisari nu leutik. Oh, anjing. Inkubus. Naon itu? Intisari kuku bebungkus eta. Inkubus. Jeung naon deui nya berarti mah da anu teh usumnya. Ya nama usul. Naon? Ah, tarang. Power blunder. Blunder. Ditahan. Lu ditahan. Setara aing. Tara naon? Tersetik. Gitu kata. Ada. Tapi aya program deui mang masih urban gitu harupna. Maksudnya ya siaran we unggul. Itu orang mah hayang ieu, naon ngarti tilang ngaidan ka Sinuhana teh nyieun Urban show gitu. urban show. Rarese ge aing sorangan nu gawe na anjing nu lain nu gawe. Aing mah daek teh. Oh, saya ge sok hese anjing. Iya sebenarnya saya Nya da, nya kitu lah. Jadi suruh kudu aya nu ngaieu, man kudu aya nu Ngainisiasi, kudu ngainisiasi. Oh iya ge mun kudu kusorangan digawe teh. Hese. Kesibukan masing-masing teh. ketepung-tepungnya. Nya gitu. Karena aing mah yakin pasti loba nu nonton. Kita geus aya sempat geus rek nyieun gitu konsepnya ya talk show gitu nya dan juga podcast gitu, tapi aya
aya naon gitu. Kan enak kerame podcast pada amangnya. Heeh. Podcast ge di showkeun ayeuna mah. Gitu. Pokoknya. Ayu Urban mah kan geus. Oh, eta teh nu nyieun Puskesmas, Beni Junior teh. Oh, Podcast Mas. Podcast Mas. Oh, saya jual ke Beni Junior. Maka inget deui podcast. Heuh kitu podcast. Oh, saeueun jeung ieu tuh berarti jeung si Kang Sogi. Nya. Si kakak hukumu. Untu. Nginum bapak-bapak gitu. Aisyah kadang enggak kamu. Nginum bapak-bapak gitu. Nyelap. Tapi beberapa orangnya gitu mun geus beres dahar nginum teh. Gitu lah. Ya kan lo pada nyala. Teteh anjuran kesehatan dokter gigi ditah hukum. Tapi dipiceun di situ lain tadi. Mat bisa di mana atuh dia mah. Kalau kali Dia mau nunggu huntuan di tukang-tukang kan orang geus cabut di tukang. Diinum teh lebar makroni. Lebar kapicun. Heeh. Aing piceun buratkeun. Emang bener anjuran tapi dipiceun nah diskon ditelang. Nyeda di piceuna di mana atuh dia teh. Berarti ayeuna mah selain siaran MC Nah. Si siaran nganter MCBDG ini. nganter budak. antar budak. Ya. Tapi job MC sih kadangnya emangnya. Alhamdulillah aya wae. Jadi amun si Roni kan lebih ke Corporate. corporate lah. Amun teu nya corporate. Mun kan sok MC acara Lain orang sok, Bang bisa bantuan tuh Bang. Gitu. Komunitas. Bang tolongan Bang Bang. bantuan Bang. Aya acara. Itu enggak cara. Bantuan. Tahu lah. Tapi kan orang mah friendly under many present teh atuh. Tahu sia tah. Persahabatan boy segalanya atuh. Anjing. Teu profesional berarti mana mun gitu, udah kudu profesional. Sia lo mana mintaan bantuan. Iya, reka wawuhan teh udah nikmati aja lah ya. Nah, siapa yang tahu dari asal Kayak bantuan. nyerekan gitu. Tapi kejadiannya gitu, Bang. Iya asli ya. Kayak kejadian orang intinya dalam tanda kutip misalnya dibayar naon unggul, bayar ongkos unggul misalnya karena ngabantuan babaturan gitu nya. Sanggeusna teh nyaman. Sanggeusna teh Kosong we nya. ya kosong. Ente asli. Aya. Dari situ teh memang orang ikhlas gitu nya. Ngagawean eta gitu nya. Insya Allah beberapa kali orang alami, we itu maksudnya dari hasil. Saya lihat kamu di ini, ini saya perusahaan ada ini gitu. Bisa bantuin lagi nggak? Ayo, tegungkeun aing Asia. Da wios abi mah helper. Ibadah. Ayo we bantuan. Urang pernah ieu non karena teh pas pona tidak teh acarana hareupeun gedung sate teuing naon tah. Acara BJB mun salah mah. Oh nya. Aing ngahaja datang dinya hayang ningali Urban MC kumaha. Bodor sih ya. Jadi kan aya kontingen ti BJB Pangandaran. Untuk orang Pangandaran mah menyapanya harus beda. Bukan Wilujeng Sumping tapi Wilujeng Surping. Anjing, aing teh alus. Batu karas. Eta alus Wilujeng Surping. Jadi orang teh kan dibekalan ku Pak Haji Topik teh nya bobodoran teh nya sebuku naon da anger ku apa mah beak. Jadi Sayuna salah satu Pak guru Haji teh yang ngasih materi-materi itu Pak Haji Taufik Fatur Rahman. Dia bukunya tuh Sebulang Mentor ya. Sebulang Mentor, bergejen eta cerita-cerita pendek humor unggul gitu. Oh. Terus Pak Haji lucu sih. Ini kudu di tangan berarti buku non tadi. Aya ya. Sebulang Mentor jeung Sabar Gejed. Bisi barudak hayang maca kan gitu. Ingat teman bahasa keur ngajurian stand up. Ngajurian. Jeung si Pak Haji. Pak Haji kan pernah ngomong kisna. Pak Haji mah senanya ge orang Prabowo cenah. Tapi teu setuju cenah mun Jokowi disebut boneka. Da kudu lucu atuh boneka. Anjing cai teh goblok. Power. Da kudu lucu atuh boneka. Terus tidinya Pak Haji Sudong. Ya, sulap dongeng. Kan jeung mang mana nya rilingnya. Sudong harita sulap dongeng. Karena mah capeun Pak Hajina teu kuateun. Kudu nangtung setengah jam teu kuateun. Jadi ditolakan jam Sudongna. Jadi di Tasik we namanya Pak Haji teh nya. Di Gerlong cuman mending ke Tasik. Kumaha keperluan we lah. Jadi kumaha urang. Kumaha Pak Haji. Rek di mana wae ge. Ya alhamdulillah jadi aya wae gitu. Tapi kadikeun mah nya silaturahmi terjaga lah nya sama Pak Haji Taufik Fatur. Aya ieu teh kan mun stand up mah tiap stand up teh boga materi andalan nu dibawakeun namun MC aya teh. Aya, cuman ya jadina teh jalan gitu aja gitu. Jadi geus apal mun aya ieu pasti ieu ka dieu gitu. Siga kieu lah. Ini hadiahnya adalah sepeda gunung dan gunung-gunungnya. Sekian gitu. Hadiahnya Vini Vici. Nah. VCD, DVD dan mesin cuci. Itu
lah. Hari gitu eta teh duaan terus dari teh. Doaan cerina. Nya karena nya sabab geus apa? Matak urang ripuh ya. Lamun misalkeun ditandemkeun jeung Can Wawu. Karena urang masuk aya janjian. Kayak orangnya mancingna kieu mun narima eta ge. Mun teu mah geus aing sorangan. Jadi dibeubeung diutahkeun ku sorangan so. Tah stand up teh kitu sorangan. Cobaan aing geus ngarasakeun stand up. Sia mun sia ngarasa lucu cobaan stand up. Aing mah teu lucu anjing. Jadi urang teh di Urban teh bom. Jadinya kan rule of street teh gitu. Lurus patah gitunya. Aing teh begitu. Jadi aing teh tinu premis tinu naon teh aing teh teu bisa. Pabulit wae premisna sih Mas mun ditah ngajok sorangan pabulit wae premis. Karena bagian punchline wae bagian yang ngagoongan mes gitu. Gitu. Biasanya nona urang teh sebenarnya butuh mang. Jadi si pola si Urban biasanya yang sering dan itu spontan teh nu tadi juga tadi anu plesetan tapi sebetulnya plesetan tapi jadi dikemas jadi tiga karena ulang tiluan gitu ya jadi lain rule of three oke gitu jadi bulu tangkis kan dari bulu ayam kalau dari tanaman jadi bulu tangkil kalau tunduk terus bulu tungkul gitu itu tekannya kan plesetan kan masuknya tapi polana karena bertilu teh jadi dijen kutiluan gitu. Nah, mun pas terakhir anjing naon deui sakulang-ulang. Gitu. Nya. Kalatihna teh gitu. Latihanna gitu, Gus. Muncul urang nu ciri khas Urban teh eta gitu nya jadi rada-rada sering dengan pola seperti itu gitu. Bercandana teh gitu. Jadi main suku kata sebenarnya makan. Nyata beneran kapake sih mun yang stand up ge jangan haneutan di awal dalam mun jang ice breaking mun asup langsung ke materi mah kan bingung na tim kieu mah urang rek maokeun eta tah anu ikan bakar cumi bakar cumi rebus tingali anjing MC-na nu sok maokeun eta oge si Jan Wasis lain eta bener di hiji sisi eta teh urang butuh jokes ice breaking eta selain cumi rebus kan ketika jadi geus aya dipake ku ieu urang mah nu ieu we nya bisi juga teu lah stand up nu MC-na gali hiji anjing geus dipake moalnya gitu lamun urang loba mah kan si bendaharana urang bisa make nu mana soalnya mun arek kabodor MC-na Urban sok mararon anjing naonnya ningali mana teh datangna teh dari awal ningali urang teh bodorana teh bisa geus kapake gitu borok kitu basager kamari acara awarding cakra teh nya aing mah di titahna awarding teh sorangan mimiti nu naik ieu heula duaan Wanda Urban yang Elmi Urban anjing atuh beakeun cek aing teh geus bobal rada ganti mimiti aing sorangan cai teh kasih dadan anjing baturan cek jadi doaan luas ya mana kan anjing geus edannya maksudnya stand up komedian anjing jadinya di duaan jadi si dadan anu eta-eta da geumpeur mang urang bawa nu urang geumpeur teh stand up hareupeun penyiar jeung stand up hareupeun MC bener asli udah nu mau urang salut ka stand up Babe Budi urang mah leuwih salut ka stand up nya respect halaman kudu ku urang anjing cenah kumaha nyeun materi ejang batur sok aya wae nya ejang sorangan kan ieu Mang Wanda teh emang dikenal ku baru datang Mr. Punchline karena lamun komud ka Mang Wanda nya kan ngeunaheun mah sia eta teh balanyana teh ka aing balanjan wah aku sok menghindar jadi bareto kerutin ngobat orangnya tiap senin tuh orang mau buku ya benar kan mun mi ieu anjing ini kok udah acan salah-salah teh pan sini menang urut teh beurang anjing ya Allah anjing anjing kaeunaan anjing mung teu support anjing ditanya teh mung terus harus dia jadi duit ada aing deh kalau yang paling ditutur-tutur mi aslinya gitu anjing aslinya anjing geus kolot modal benar rajin si Mang Wanda mah nulis materina bahasa tilang obat menang teh lagi nongkrong di mana panggil jeung urang urang mah sok di ieu nih di Panda baheula urang sok nongkrong di Panda kan Mang Wanda sok mah aing ieu mah anjing joko enggak urang ge aya sebenarnya materi teh ieu teh jadi kan totalitas di profesi itu harusnya totalitas gitunya termasuk kalau totalitas di hal negatif kayak kudu atau cek dirinya mun totalitas jadi bangsal kudu total jadi kita kudu total mun total mah kapanggih tapi amun nyontek pelajaran ulah
Itu menang totalitas. Nah, Baturan aing total dalam menyontek. Kanyahoan anjing. nah. Dicontek di ngaran-ngaran. Jadi kanyahoan. Nah, ada dia dua ngaran. Pelegung sih eta. Halus. Dicontek di ngaran-ngaran. Sekali bangsa bukuna ke aing anjing sebutkeun coret-coret ewe naon anjing ke aing. Buku aing anjing buku. Berarti guys saya gede seberapa buku saya sih ngobatnya kan 8 tahun ya. Terus saya genep buku anjing banyak coret-coret. Wah, anjing harus genep tahunnya bener. Tapi kamu ya baheula geuning dina grup. Ya orang tuh bisa datang bisa barudak aya nu rek ngagantikeun urang di ngobat. Oh, bener dah. Oh, nu wani mah. Tapi eta edan sih maksudnya dampak ngobat. Jadi memang ya kejadian lah nu stand up yang ngalaman aja. Iya. Jadi mun emang mana ngobatnya ngobrol di heula tuh mah ngobrol kan stand up sok kitu nya. Stand up lah mah stand up. Aing pernah di acara ieu mah asli di acara pemakaman Mang Eben Burger Kill. Oh, Mang Eben. Tang ka Mang Eben Burger Kill. Aya ya urang ge teuing saja. Oh, Mang Wana nu sok ngobat ya. Ngabodor heula atuh mah ngabodor. Keur maot sedih. Kan bodor Mang Wana ge sedih. Aing dikitukeun anjing. Aing dikitukeun anjing. Tapi geus kitu minta foto anjing goblok. Asli eta mah asli. Karena bener si Wana mah teraniaya di dinya mah. Iya bener emang. Moal daek da si mah butuh. Jeung cicilan. Jadi daek didakonan. Beres. Jadi kan rumah tangga aja. Eta asli jadi. Eta urang inget pisan eta pas pemakaman Mang Eben Burger Kill. Teuing saha Kan saha bodoran Mang Wanong ge sedih. keur berduka tuh keur maot teh keur sedih titah ngabodi. Ngobrol jawab gitu goblok anjing di situ mah foto deui. Tapi benernya ulah saomong-omong nakeunnya kan orang ngomong MC-nya urang mah nya heureuy terus teh MC ibadah nepi ka haram jadahnya. Aing mah nepi ka nu maot ya aing jadi MC. Pernah MC-an. Nya apaan pilih bapak ieu kagungan eta teh kaalaman di dulur tapi di lingkup dulur tatangga. Haram jadah naon mana itu mah ngaot haram jadah. Lain ti ibadah nepi ka haram jadah maksud teu MC-an. Eta mah ibadah itu ngaranna. Anu haram jadah naon? Ya, jeung mana acara. Paling ngomongkeun, ngomongkeun. Pernah MC-an anjing teh. Pernah MC-an. Cicing. Nya hostess sukses. Baratana hostess. Ani-ani we geus atuh aya. Hostess menjawab bagaimana dikawin ku juragan ulang tahun. Ulang tahun si hostess teh terus dikawin ku nu beunghar. Si Seventeen hostess wungkul anjing. Hiburan teh naon nya kan ieu wungkulnya gogodan salalaki ini make jistring wungkul hiburan teh itu saing wawuh deui nu ini kenaon teh sebutkeun goblok udah sebutkeun karena siapa masuk video itu anjing make des ya naon mah bayaran lagi gede oh suka teh nu dicamat lamun tungke atuh lamun tungke anjing mah el gabel anjing lamun el kunyat tadi ini ada kejadian aja sukses terus yo ida ge minuman naon ekstasi anjing digedukeun siang sama bareto udah jeung sieu mah mun mabuk sih udah teh itu enak mah tapi jauh aya di baturan ge gelut sih mun mabuk teh di baturan oh nya da kitu rese sih mah rese gitu kabaru anjing pada geuning dongeng anjing kita pada urban mah geus nyawa katai-tai mah lah tapi kan aing mah tara nitip foto awewe. Foto Bang itu geuning motor. Titip di handphone manehnya sebenarnya. Kan pamajikan. Tah aing hareureum podcast kieu mukakeun aeb anjing. Ieu juga konten at least aing. Benar. At least. Nitip foto, di foto jeung penyanyi dangdut seksi. Nitip di aing fotona. Bisa kanyaman ku pamajikan anjing. Lamun keur butuh teh, wan mana? Ya ngai. Jadi ieu trik ya jeung barudak ngarorai nya. Lamun WA-an ya. Menghilangkan jejak pan anjing. HP teh jadi HP rusak, mau bisa diperiksa. Oh nya Sekali Baelah meuli deui mah nya bari kamu ngurahkeun HP ge. Daripada rumah tangga ieu aing ngebantingkeun. Terus di kamar pas itu terus kanu kasur dong. Tung ditewak. Terus anjing. Iya juga terbaca. salah kalung. Kan maksudnya mah menghilangkan jejak dibanting. Kamu nggak percaya sama saya? Nah, Ya, bisa dibuka kan, bisa. aing Kasur anjing. Ini siapa? Namanya Asep tapi sayang. Namanya Asep Galon. Itu tukang galon. Namanya Asep Galon tapi sayang-sayangan.
Ya gitu. Bahasa kersiaran anu paling aneh pengalaman naon mah? Ieu nu loba. Naon Diomongkeun wae sih mah. Naon? Kumaha. Pernah didatangan teh. Di tangan. Ulah diomongkeun teman. pernah didatangkan sama teman-teman dari Papua gitu ya gara-gara salah ngomong. Oh, gara-gara salah ngomong. Gitu. Fungsi mah. Fungsi sih ieu mah. Terus didatangkan ku Viking. Gara-gara radio urang jadi official partner film Juliet. Romeo Juliet. Oh, iya bener. Official partner teh Di radio. Bareto. Didatangan di dieu Di Sulanjana datangan anjing ku urang sebaralik ditelepon deui ku bos. Balik ka dieu. Kebenaran orang keur mandu acara Piriwit Biru. Masih host Piriwit Biru acara Persi. Benar. Di STV Bareto teh. Datang. Nah, Oh, yo non jok datang. Anjing seberapa motor. Kadang-kadang gue angkat warawu gitu kayak warawu. Iya benar. Datangan eta. Tapi aman eta. Jelaskeun. Aman akhirnya. Jelaskeun orang media partner unggul. Oh, ya, karena eta film eta lumayan kontroversial. Eta salah satu korban orang geus balik siaran datang deui di riung anjing kantor ku Viking naik motor. Kebenaran kan jeung Mang Ajina Wawu, Heru. Yana Bool. Da mamang ke Persib banti baheula emangnya. Alhamdulillah. Wah tuh Mang Wana mah naon karena teh mun Persib main tuh bisa tinggalin. Bener. Masa nonton si Gilbas. Keur show. Si Gilbas nyeun show. Mang Wana hayang Persib. nonton. Datang Mang Wana nya Gus. Mau tipilutik. Jangan backstage aja nonton. Baru tuh Jangan jangan antena streaming di HP, akhirnya mah pakai HP di Pakai HP enak kitu enaknya. Nah, Mas, antenna harita. Anjing dia mah butuh. Bari kok TTK. Aya kene si TV-na enak. Aya kene. TV dulu teh jang budak nonton ieu yang nonton kartun kan Oh. aya bisa nyetel DVD tapi bisa jadi Waduh, di nonton BF di kamar. Bisa we jeung budak. Naon BF aing mah. Anjing cak ente sempat nah. Iya. Mawan. Kamu orang berarti mah disaruakeun jeung Cecep Supriyatna anjing. Karena bener botaknya. Botak, begang, Heeh, bener. si gegep teh. Heeh. Tah ayeuna pemain anyar deui tah nu geus dieu nya pemain Persib. Adina Bopa Castello kan. Sergio Castello lin. Eta kabeh can arapal pemain anyar teh bodor teh terlalu dini eta teh. Bodor terlalu dini. Aya bodor terlalu. Alpes terus apal David Da Silva kan eta di Kabupaten Bandung nya. Kayak Dadang Da Silva. DS Dadang Da Supriyatna. datang masuk ya. kumaha Eta tadi aing mah eueuh terlalu dini emang 2 tahun deui. Heeh, 2 tahun deui mah rame gitu. urang mah supi teh geningan anu ngabodorna ayeuna seuringna teh saminggu kemudian gitu. Umur supi teh Umur supi. Umur suwi. Sunda pisan lah gitu. Sudah pisan ya bener. Nya urban teh kan urang Bandung. Iya, urang Bandung. Eta. Bandung. Eta salah saya di anu ngarteh materi di Apina kan Apina. itu USA urang Oh bener asli. WSA. Pos langsung. Urang nyawana WSAG tidinya. Heeh. Jeung terus disebarkeun ku urang ka barudak keur leutik. Urang keur leutik mang nonton eta. Tuh goblok anjing. Jadi geus nganggur. Iya. Leutik nganggur. Tidak leutik nganggur. SMA itu teh ya. SMA urang eta. Ya, sama urang geus beres nya. Sama kelas 3 inget kan? Heeh nya. Heeh. Api 2 kan? Api 2, Api api hijina SOS kan. 2006 eta, 2006. 2005 2005 2006. Api 2 teh berarti saya nu juara teh. Tapi mun baheula mah urang Oh, kitu mah pas. hampura ya mah. Kan urang nontonnya mengikuti SOS di tiap minggu teh. Ingat di Gerlong urang nonton teh jeung baturan. Tah pas Api 2 teh yang mengikuti oge pas nonton, terlalu lucunya. Oh. Emang bener. Bana beda. Yo, Api hiji juara Bandung. Api 2 mejus. Api 3 Bandung Pandrina. Si Rina Nose. Rina Nose jurnal. Jadi Api 2 unggul pas saya urban ewe. Sama cuman ngan 5 besar. Sawe sih kosan nu nu juara hijina teh. Jadi kosan nu anu juga komeng, Heeh. Budil. Nu kaduana Buana teh Nya nyanya ti Aceh. Riau. Sumatera Riau. Riau, heeh. Katiluna si Demi Demi Mor nu awewe. bener Demi Moore. Eta jadi salah istrinya Sinca bagus. Si Aida. Aida. Oh eta teh Demi Moore. Demi Mor, si Aida, Aida. Demi Mor. Si Aida kan jadi kawin jeung Sinca bagus jadi kan. Teu. Sinca bagus. Ayo mana dan cara sekolah karba. Atau kamu bogohan kan jeung Sinca bagus. Apa? Sia tah eta mana mah Ya sok ningali postingan we eta aya jeung si Aida. Geus digana. Bener. tah eta mah mana gosip terlalu dini. Lain ang sila eta mah. Soalnya orang apa Demi Moore mah nu badagna. Aya Silina. Disebut nanti puntennya kasur air. Kasur air. Si kasur air.
Emosi. Jadi si Putri ngaranna. Geus ieu. Iya. Di Bogohan geus ieu. Oh. Sempet. Anu celana batik gini anjing. Oh, jadi. Ini anu celana Tragedi batik. Batik air. Ini siapa geus camping anjing, camping anjing. Celana batik camping. Goblok. Gitu loh. Kan baheula si radio teh dipake jang ngawawarkeun berita. Baheula urang teh meunang informasi teh kabeh di radio. Iya. Termasuk urang nyaho Merdeka teh kan di Radio. siarkeunna di radio. Oh nya waktu kemerdekaan. Ya. RRI kan? Ya, radio RRI. Heeh. Masih ingat tuh anu bisa orang Hello Bandung teh eta. Eta ge radio lin. Halo Bandung. Anu ti Bandung ka Belanda teh. Oh, Telepon eta Malabar, telepon Malabar. Malabar ke radio. Radio eta. Radio. Radio gede pisan eta teh. Jadi info-info soal dunia luar lah. Gitu kan. Heeh. Bener nya eta bener ya? Meureun Ini radio Malabar. Bener tuh, bener sih. Zaman Walanda eta. Zaman Walanda. Gitu. Kalau misalkan merdekana karek di tahun ayeuna ya. Oh. Ngawawarkeun kemerdekaan make naon? WA. WA. Podcast gitu. Lain broadcast atau eta mah BB broadcast mah. Di WA. Iya, Punya WA bisa. Naon di WA story? WA story bisa jadi. TikTok cek urang mah di TikTok mau zaman ayeuna. Oh, mana mau micet teh ngapa lah itu. Ini mah mumpung kemerdekaan tina micet sia teh itu. Bisa wae. Merdeka 2 kali. Di bawah 400 blok. Diskon kemerdekaan aja. Iya. Ayo kakak diskon kemerdekaannya. Jadi lamun zaman ayeuna cek urang di TikTok. TikTok. Aya joget merdeka. Oh. Anjing dijedak-jedukeun. Gitu joget merdeka. WA story ya bisa. Iya, tapi WA WA story rame WA story mah. Tunggu Siapa ada lain film atau di jok udah rame wae. yang kabarnya kudu non joget merdeka gitu. Jika ieu non tari sakinah gitu. Ya, gitu. Tepuk sakinah, tari anjing sakinah. Bahkan sapiral eta ini joget merdeka. Joget merdeka. Aku mahal. Sekadang Walaupun istri pamajikan orang dancer, orang mah bisa dancer. Mana mah nyanyi gitu bisa tuh dah. Pales sih. Vokalis boys band Barreto. Bagian Golok non, Cinta. bagian non. Hah? Bagian non. Batur nyanyi, eureun urang ngomong. Kayak member boys band Golok Cinta Barreto teh. Golok cinta. Golok Cinta jeung si Rona. Oh bener sih, mang tahu orang apalna Rona Golok cinta mah. Saya tahu unggul jadinya. Tapi gagal kamari. Lain beda deh. Nyalona gagal. Keluar tuh prediksinya. Nyata. Memantaskan diri. Kuliah S2. S3. S3 nama. Anu pendidikan saya tahu. Iya. Mencemang helmi eta naon ngerti di story WA. Gonjol atuh juga ibu itu leres menurut aing. Jangan tinggal status Prabowo. Mereka saya orang merdeka. Berarti si eta babaturan Prabowo kan. Bukan nama Prabowo. Di keluarga teh WA keluarga grup wag teh wag gitu. Karena itu mah ya cumi-cumi ini siga jelema ge ini durhaka geuningan naon nya. Ikan pari. Eta bae tah bener mun ayeuna mah mun ayeuna Di hoax. disangka ieu mah AI. Bener hoax. Pajarkeun AI. Loba AI. Lagu Doa Sumbang eta. Nah, AI. Pemain hal dulu sabohong. Mana naon mah? urang mau di masjid we cukup. Diwawar. Masjid berarti Barreto ge aya atuh. Diwawar. Atau mana anu eta teh arek layar tancap. Bapak, ibu-ibu nguring teh mobil. Indonesia atas merdeka, Pak. Bisa gitu. Lain mun zaman lain kanu kitu kan terus eueuh dititipkeun ka tahu bulat. Mang ieu di 15.000-an kita. 15.000. Bangsa merdeka Indonesia di dadat. Ratusan Paksa anjing. Paksa. Tapi bisa pahili kan nu maot. Ya. Mun di wawancara di masjid. Nya moal atuh da bedakeun we nadana cenah. Kan nu maot mah aya template ya. Urang sok ngumumkeun ieu. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tos mulih ka jati mulang ka asal. Bapak saha? Bapak. mana sok ngumumkeun mi? Kayak orang ngumumkeun teh mana ya? Di mana-mana gitu. Terus kalau lah tuh. Nanti nu abjadnya aing Terakhir we urang mah.
Aing tinu jet lah jang. Jadi aya nu ngomong si Urban teh geus kompak pisan cenah. Henteu anjing kompak. Jangan. Ya si Roni nu teu kompak mah. Si Elmi indung bapak geus eueuh, urang babe geus si Roni mah lengkap keneh. Kompaknya. Kompak asli. Dak jok sih emang dak jok. Berarti orang kompak nih si Gusman jeung si Anyun. Udah enggak ada. Kompak orang mah si Gusman eueuh, Babe, si Anyun eueuh. Indung. Ayo doanana. Ini sarua jeung urang welcome to the club. Kita bikin klub The Yatim. Yatim piatus. Jadi maneh bising arek sumbangan tong jauh-jauh kasih ka mah. Anak yatim. Anak yatim. Kotakna ge kan kotak nu urang, Mang. Kotak amal. Ada. Aing inget pisan jokes ieu di nu keur disuci anu orang lain udah naon aing jok anjing gelut jeung aing. Oh. Kumaha teh kumaha beat teh? Jeung Sirin. Nujung sirin, tama da lain beat, Mang. Kunaon teh? Nya eta mah battle heckling gitu, Oh. kejadianan emang sakit gitu teu dilatih gitu. Spontan. Ieu nu sok dipake mah nojok ieu mah nya Gimana? bojong swang. Bojong suang. Tadi papake we eta. Pakai memang. Orang teh jeung si Gusan sok gitu. Sampai. Ngejob, Mang. Gus bete deui dipake ku aing nya. Dan itu tuh enggak apa-apa memang leuwih ngeunah kitu lah. Jeung Pak Haji ge amun Pak Haji mah jeung urban mah geus ridho lah. Amun nu lain teh sok aya we gitu. Nah hanya teh cariosana heula. Soalnya nu lain kan jadi duit. Ya benar. Jadi cerita nu Kemarin ngomong si Budi Kusuma. Goblok. Akhirnya Disebutkeun. siapa? Batur itu. Udah itu kan gitu wae. Tong ngomong mana mah. Belagu. Tahu saya pernah ke MC gitunya kalau pasar anjing didatangkan anjing ya. Jadi orang itu ngomong nanya, iya nya ke acara teh nuansa Natal. Aya hadiah umroh. Ya? Ke situ Bagendit. Datangan anjing kudu calana cikrak. Dek, kalau umroh itu ke Mekah ya. Ya tahu Pak, saya Pak tahu. Si mah harus aing power. Keur di BSM bareto ibu-ibu marah kayak ieu. Ini rombongan Osama bin Laden anjing goblok sih mah. Jadi eta urang teh ngajagaan teh eta sih mah nu sasapuna lamun di isu di insomnia. Tapi da sih mah omongan. Saya disapu. Matak didatangan naon. Rombongan Osama bin Laden. Al-Qaeda. Ibu-ibu dari pengajian Al-Qaeda. Pimpinan Pak Ustadz Osama bin Laden. Didukungkan. Iya anjing sih. Sensitif. Oh, sensitif. Nah itu yang jadi bisa diedit lah. Aman tar diedit. Makan emang nyaritakeun Nyari kesalahan. Masa lalu emang selewat. Kan menurut keyakinan saya. Gitu. Jadi sok atraksi pernah anjing keur MC. Atraksi mall. Kan aya atraksi bela diri mapuskeun es batu gede teh. Saya juga bisa anjing es batu dicokot. Tiak ketiakan. Sok ini sok tahu sih. Aing teh geus belah dihijikeun. Nyaho anjing di ujungna teh aya nu moncong gitu anjing. Das itu belah aja anjing gitihan kali. Gitu. Oh anjing. Kaleleuwih. Ngojay atuh aing ngojay. Nah, Hujan. Oh penonton MC ngojay we di hadeup. Hah, ngojay? Ngojay. Keur nge-MC ya? Keur nge-MC. Babaseuhan. Wah, Bareto keur ngora gitu lah. tapi Eta mah dikerok. nggak usah dikerok. Eta mah anu kipas angin nu aya cayan ge. Abis angin seraya ge di panggung kipas angin nu aya cayan tiris. Baru teh bango jaya di panggung. Karena nu kipas angin nu kitu. Kipas angin tiris. Lah dituan tiris. Naon ngaranna teh MC Spiderman. Ya, walaupun Spiderman. 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 Tapi orang pernah nyobaan gitu jeung si Kuns, teu bisa mang. Kan emang keur sepi nge-MC BJB tapi sepi keneh karena isu keneh mulai teh. Asna urang mah ieu we cek si Kuns teh MC Spiderman siap Kuns. Cuma anjing MC, wah anjing kikuk sih mang. Jadi Karena penonton. kagok jadi hayang gara-gara beres teh bisa. Nah paling hese jangan ngomong harapan Jokut, ngomong harapan Paping Blok. Paling hese. Bisa risi jelema teh nya. Di tenan-tenan teh. Tenan-tenan. Tah kekuatan verbal itu didinya jadi kudu apal momentum teh. Orang memang pernah pan stand up hadapan Batu Ridwan Kamil nu baruleun. Begitu stand up hujan penonton bubar. Tinggal batu-batu eta unggul. Aya urang kasih. Sama anjing. Batuna mah aya. Kitu teh. Kuk. Batu kuk. Ngomongin wae. Aing dah sia teh mah power wana kitu teh mah. Mana teh kudu ngajaga eta. Teh geus